Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Kang Pipit di Bandung Barat di daerah Cipatat. Manganggang dipurungkeun dongengna kapayeun sadayana atur nuhun. Kirim video diri sendiri secara singkat dengan cara mengucapkan terlebih dahulu nama dan tempat tinggal. Lalu ucapkan kalimat hadir manco dongeng Mang Anggang. Prung ah. Mitra kaum dangu, urang sawang kaayaan sababaraha puluh tahun katukang. Dina wanci peting jumplang jempling kaayaan kota Lembang mangsa harita mungguh mata kuas. Kahandap katampo imah ting parentul sanajan harita kaayaan peting dapuguh bulan keur memejehna makalangan. Nyangan saban tempat cekas bengras tetenjuan oge kawas ti beurang bae. Langit lenglang bersih taya aling-aling nu ngahalangan kakayon oge nu di kajauhan bae nu katenjo peulek melek-mek teh. Nu diburuan mah kekembangan jeung tatangkalan sidik pisan runggunukna. Malah tetela kalangkang nu ditungkulanana. Mata kuas wae tetenjoan teh komo lamun seug bari ngahaja di wawas mah. Lembur sisi gunung tangguban parahu teh imah panggung ting parentul harita mah masih loba. Malah sawareh masih keneh kubili yang hadapan buruan nu lega ngagaremblang. Pagerna tutuwuhan nu dipelakna kekembangan nu marangkakna estu matak hegar meneran keur ngemperai cang bulan puguh tembres kaendahanana. Ayam tentrem nyurup kana lembutan nu ngeusina. Kitu upama di sawang salipatan mah. Tapi nu ngaranna kahirupan ngarumah tangga moal salilana luyu jeung endahna kayaan alam dina peuting harita. Kusabab di salah sahiji imah basajan nu teu jauh ti parapatan tempat Kang Nardi salaki Cirukiah gawe jadi mandor enteh di dinya. Kakarak leeh hati Nyirukiah teh. Ari geus yakin rek nyorangan mah. Sanggeus sorahat teh leutikna wungkul nu kadenge. Sanggeus nu paguneman teh ngan ukur antara hate leutik manehna jeung nafsu pribadina. Nya leeh ari geus kitu mah. Lain sora duriat anu jadi bahan paguneman hatena teh. Da puguh ari soal duriat mah geus ditimbang-timbang lila naker, geus dibeuweung diutahkeun, geus dicipta tibeh dituna. Kumaha pijadieunana jeung kumaha balukarna. Nu matak geus teu jadi pikir deui pikeun Cirukiah mah dikotek tak oge geus teu kapanggih dina hate teh ari duriat mah. Malah cek pikiran sehat oge mending pisah wae batan tuluy ngahiji jeung Kang Nardi nu jadi salakina. Mending keneh pisah daripada rumah tangga awet rajet mah. Sanajan Cirukiah masih inget keneh kana kasauran bapakna yen ari papegatan teh hiji hal anu diwenangkeun ku Allah. Tapi kudu dipahing pisan. Lain ku teu inget Cirukiah oge ngan cek pikirna geus cukup usaha pikeun mahingna, geus tibeh ditu keneh. Tapi kekeh cek hasil timbangan Cirukiah harita bakal leuwih hade keneh mun pisah. Nu matak cek tadi oge mun Cirukiah nyebutkeun yen hatina teh leeh, lain pedah leeh tina berat ku duriat atawa aral subha kana milik diri kulak canggem bagja awak. Tapi ieu mah kudu papisah teh tina dorongan hatena. Nu cadu pikeun diwayuh manan oge daripada ngaluyuan salakina pikeun ngawayuh mah Cirukiah milih pipisahan wae.
Mitra kaum dangu 8 tahun teh lain waktu anu sakedeung. Ari dina kitu nama 8 tahun Cerukiah babarengan ngarumah tangga jeung Kang Nardi. 8 tahun imah-imah, 8 tahun sakanyeri sakapeuri. Tur ayeuna mah lain wungkul bojo jeung salaki, tapi geus jadi indung bapa pala putrana. 3 deui budakna teh. Barudak nu keur mejehna uruseun, keur mejehna butuh ku kanyah indung jeung bapa. Kanyah duit tunggal indung jeung bapa. Barudakna teh keur perlu ku lingkungan rumah tangga nu repeh rapih, keur perlu ku indung bapa nu hirup layet. Ayeuna pek ari ayeuna Cerukiah kudu papisah jeung salakina karena orang ketiga. Mitra kaum dangu, kabutuh anakna Cerukiah jeung Kang Nardi teh keur memejehna pisan dina umur nu sakitu laleutik keneh mah. Sasat barudak nu keur mejehna butuh ku lingkungan nu repeh rapi. Ku kolotna nu hirup layet tetela mo kacumponan, sidik bakal aya tapak dina hirup maranehna satuluyna. Ieu nu kahiji. Ari anu kaduana, saha atuh nu teu berat pisah jeung anak? Tur syariatna lain pisah saheulaanan, pisah teh meureun saterusna. Da kitu cek babadamian Cerukiah jeung Kang Nardi harita. Maranehna sapuk budak nu bungsu dibawa ku Cerukiah. Nu dua nu geus sakola jeung nu geus tereh sakola milu jeung bapana. Malah rarasaan mah ieu nu pangbanggaana teh pikeun Cerukiah mah teu kacipta kumaha bakalna. Ngaran-ngaran kanu jadi anak leutik gede oge sarua. Kitu ari ka anak mah kabeh oge, cikal nyaah ku cikalna, panengah nyaah ku panengahna, bungsu nyaah ku bungsuna. Peuting tadi teh antara Cerukiah jeung Kang Nardi geus mupakat dina kaayaan rapi. Maksud teh boh Kang Nardi, boh Cerukiah paguneman teh henteu dibarengan ku amarah. Da memang ngahaja teh. Najan geus rada lila ari teu rapih nama, tapi dina rek nangtukeun langkah saterusna maranehna duaan hayang geus laler tina amarah. Sangkan ulah kajurung ku nafsu. Timbangan-timbangan teh hayang dianter ku pikiran anu cager. Kitu kaayaan rumah tangga Cerukiah jeung Kang Nardi dina mangsa harita. Mitra kaum dangu, di tengah imah Cerukiah jeung Kang Nardi guntrengna teh budak nu cikal jeung bungsu geus lila taribra sare. Ari nu panengah ti tadi rungsing wae, tapi ayeuna mah geus sare dina lahunan Cerukiah. Can tibra budak teh da cimatana mah katembong merebeuy keneh. Taksiran nyahoan yan indung bapana keur nyang hareupan soal anu berat, nu baris mawa pangaruh kana hirup manehna saterusna. Di luar sora jangkrik patembalan jeung balabaturna, angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Dina kaayaan kitu Cerukiah jeung Kang Nardi pahandang-handang we sajongjongan mah. Boh Cerukiah, boh Kang Nardi pada bingung neangan pikecapeun pikeun pamuka sawala. Tapi heuleut sawatara waktu ti harita pok Kang Nardi miheulaan muka obrolan. Mah, kumaha teh atuh urang teh? Ceuk Kang Nardi muka carita bari mencrong ka Cerukiah leungeun ngusapan bitis anakna nu keur dilahun ku pamajikanana. Tah ari geus kitu mah prung bae babadamian teh. Antare naker Kang Nardi nyaritana, ciendekna Cerukiah jeung Kang Nardi geus sapagodos yen rumah tanggana teh geus moal bisa dipanjangkeun deui. Malah lain kitu kecapna ge harita mah. Tapi pokna oge boh pikeun Cerukiah, boh pikeun Kang Nardi dalah pikeun barudak pisan tetela mending pipisahan. Mending pondok jodoh panjang baraya. Telila pok Kang Nardi ngomong deui. Teh
Tenjoan mamah teh bangun geus beberes geuning. Ceuk Kang Nardi sakali deui. Nya geus ti mangkukna ci Rukiah beberes teh. Pakaian geus dipindah-pindahkeun tina lomari kana koper. Jeung nu barudak deui. Da anggehan terek dibawa ti luanana. Ari barudak ceuk Kang Nardi deui sanggeus ci Rukiah ngan ukur unggeuk minangka jawaban kana pananyana. Ari maksud mah ti luanana? Tembal ci Rukiah halon. Kaharti pisan ku bapa ge mah. Ari kitu teh mah. Ceuk Kang Nardi deui. Tapi kahayang bapak mah yeuh mah. Mamah teh ulah kajurung ku nafsu. Bener bapak teh percaya yen mun ti luanana dibawa oge moal nepi ka teu kaparaban. Moal nepi ka teu kaurus. Percaya pisan ka palebah dinya nama. Tapi kapan si Cikal geus sakola? Adina atuh kapan tahun hareup kudu geus sakola deui. Tah. Jadi mun mamah panuju saheulaanan nu dua mah atuh jeung bapa we. Ceuk Kang Nardi. Ngarandeg lebah dinya harita teh. Tulunya geruk ceurik nyuh kana meja. Mitra kaum dangu tong dicaritakeun kumaha pola ci Rukiah harita. Nyium budak ari pertama tapi sanyana mah ngabehekeun cimata Nyi Rukiah teh. Nepi ka ngulisik na si bungsu taksiran karasaeun aya nu haneut kana pipina. Balaka wae leuwih ti ngarakcak hate ci Rukiah teh. Leuwih ti ngarakacak hatena teh. Najan karasa beratna tapi teu wasa nolak pamentana. Nyaeta pamenta hiji bapa nu dianteur ku cimata. Ngeukehan anak nu dua mah cenah hayang diurus ku manehna wae kitu. Nepi ka ci Rukiah leah yen saheulaanan mah si Ujang nu dua mah rek sina jeung bapana bae. Moal itu teu pakateun. Ceuk ci Rukiah maksakeun nyarita bakat inget kana pentingna nu aya dina hate. Mitra kaum dangu ari nu dimaksud ku kecap itu teh kartieun pisan ku Kang Nardi oge yen itu teh meureun gaganti ci Rukiah. Nu bakal ngeusian ieu imah, nu bakal ngeusian pangkeng nu eta, nu bakal nyayagian Kang Nardi dahar, nu bakal sagala seperti ku ci Rukiah biasa dijalankeun sajeroning rumah tangga jeung Kang Nardi. Tangtu kahartieun sababnya itu pisan. Itu pisan nu jadi marga lantaran pegatna tali duriatna oge. Mamah sing percaya eta mah tanggungan bapa. Walon Kang Nardi dumareuda. Mitra kaum dangu sanggeus soal budak sapagodos duanana paheneng-heneng deui sajongjongan sepi sora tiktek na jam ge meuni kadenge atrapisan. Enjing mah hoyong wangsul. Kumaha? Enjing mah hoyong wangsul. Enjing hoyong mah wangsul teh. Cek ci Rukiah muka deui paguneman. Kumaha tuh? Keun bae Bapak. Cek ci Rukiah megat kalimah dages kaharti rek kumaha caritana. Tangtuna oge perkara moal bisa nganterkeun lantaran kerepot ku gawe. Moal menang perlop atawa izin ti pagaweanana. Nyari kitu mah tuh. Kumaha deui jig bae ti heula. Ke Bapak duka minggu hareup, duka minggu itu na deui. Kumaha longsong na ti kantor we rek nyusul.
Rek ngadeusan ka mama jeung emak. Tobat ari teh ikhlas nama nenjo mama indit ngan kadua si bungsu teh tapi kumaha atuh. Ceuk Kang Nardi tamat nepi ka dinya badami teh. Kasapih ku si bungsu anu nyaring. Saterusna mah ci Rukiah ngedeng di tengah antara si Cika jeung si Panengah. Nepi ka Janari ci Rukiah cerik sesegrukan. Siga nu disibeungetan ku si Mata barudak nu dua teh. Barudak nu baris pisah jeung manehna. Barudak nu baris saimah jeung itu. Nya si itu nu anyar nu pasti moal sakanyah jeung sakadeudeuh ci Rukiah nu ngandung jeung ngalahirkeunana. Dadah teuing anak king. Dadah teuing. Segruk deui ci Rukiah ceurik. Nya dina peuting eta mah manehna teu sare sakarejep oge. Mitra kaum dangu kawasasari subuh-subuh ci Rukiah kaprak-kaprek di dapur nyayagikeun Kang Nardi nurek kapagaweanana. Nyayagikeun panungtungan meureun ngan bedana teh teu ngagiingkeun ayeuna mah sabab nu biasa digiingkeunana ayeuna mah nyaring sorangan Kang Nardi teh taksiran moal beda ti manehna teu ngalenyap acan. Kebeku pikiran jalan pika hareupeun atawa buah beda ketang buah nu jadi pikiran manehna mah aya patalina jeung itu nu baris dibawa lumampahna dina jalan nu pika hareupeun teh. Beda ti sasari dina isuk eta mah bungkem imah teh. Taya nu nyarita si Rukiah negar-negar maneh ulah ngaluarkeun Cimata. Sieun Kang Nardi boga sangkaan sejen tina naon saanyana nu jadi kasedihna. Najan ari di dapur mah ci Rukiah teh teu tahan ngumbar Cimata. Bari diembohan ku Bicio rencang badegana gandek bawa salakina ti lembur nu geus nyahoeun naon nu keur disanghareupan ku dununganana. Unggal pahareup-hareup ku ci Rukiah teh Bicio diteuteup hayang apal kawas keur aya indungna ngajug-jugan hatena. Nah kira-kira si itu teh nyaah anu pamajikan anyar teh bakal nyaah kanu jadi anakna. Ngajug-jugan hatena Bicio ngira-ngira si itu teh nya pamajikan anyar Kang Nardi bakal tuluy heman ka anak-anakna nu dua atawa henteu. Bicio mi HP barudaknya cek ci Rukiah pegat-pegat. Ditanya kitu Bicio tenembalan kalahnya gruk bari neulkeun leungeun ci Rukiah kana dadana. Aduh endeng teu basa ngabibi teh endeng. Bicio ceurikna kawas nu ditahan tayohna masieun katohyan ku dunungan lalaki. Gara gaingkeun si Ujang Bi. Ieu geus beurang kapan kudu sakola. Ceuk ci Rukiah deui. Mitra kaum dangu sanggeus budak nu dua dihudangkeun ku Bicio teu dibikeun ka Bicio ayeuna mah ngamandian si Ujang teh ku ci Rukiah sorangan bae dimandian oge banget ku sabari ngalamun we ci Rukiah teh nepi ka teu apal duka teuing naon nu leuwih loba maseuhan awak si Ujang teh
duka teuing cai tina bak, duka teuing cimata tina panona. Kajian kitu tengartieun ari budak mah. Da ari ngareng hikmah biasa unggal di mandian isuk-isuk oge. Ngan bedana teh ka ciri rungah ringeuh pisan budak teh. Basa keur di bajuan teu kaurap balas digalemoh ku ceurekiah teh. Jeung digalentoran wae eta budak si cikal teh. Geus rengse di bajuan, beteungna diteulkeun kana dada ceurukiah. Segruk ceurukiah ceurik mending ngaguk-guk. Sirah budak kot kacipruk ku cimata. Dina kaayaan kitu karasa ku ceurukiah. Asa aya nu nangenkeun tina panto. Ku juru panon oge kareret. Kang Nardi. Teu ngomong nanaon deui Kang Nardi oge sajongjongan mah. Tapi sanggeus rada lila pok Kang Nardi ngomong. Geus siang teuing atuh mah. Bisi si Ujang kaberangan. Cenah bari ngojengkang nyampeurkeun. Tuluy lalaunan leungeun budak teh ditarik ku bapana. Ari ceurukiah geus teu wasa neuteup deui. Mun teu nahan kana kursi mah awakna teh geus tang turubuh. Kusabab mana yakin eta papanggih terakhir jeung budakna teh da poe ieu teh mah terus mulang. Doakeun wae ku mama si Ujang sing calalager. Ceuk bapana budak. Da mun aya nanaon matang tu dibejaan ke oge. Ceurukiah teh nembalan deui calangok Kang Dardi nyium tarangna. Karasa pisan ku ceurukiah aya nu nyium kana tarang manehna. Cium panungtungan meureun. Cium panungtungan ti hiji lalaki nu jero 8 taun ngawangun rumah tangga nu sugan teh baris tohaga nepi ka jaga nepi ka pakotrek iteuk saperti harapan bareto basa memeh di rapalan. Mitra kaum dangu lamunan ceurukiah kagereuwahkeun basa kadenge si Ujang nanyakeun bekal sakola. Biasa nama sok ti ceurukiah bekal teh. Tapi harita mah sok manten dibere ku bapana. Mameh pok mindo nanyakeun da teu kadenge nanaon deui kusabab si cikal geus dibawain di trek dianterkeun sakola sakalian bapana mangkat gawe. Sanggeus kitu mah bari jeung jumarig jeung oge ceurukiah maksakeun hudang tuluy satengah ngabebetkeun maneh kana dipan kadeukeut si panengah nu tibra keneh. Tah harita kaluasa ngumbar si mata teh teu ditahan-tahan kawas tadi geus nyaho Kang Nardi jeung si cikal berangkat mah ngan goak bae ceurukiah ceurik balilihan. Teuing sabara menit ceurukiah ceurik. Basa karasa kana suku aya nu nyakel bicio najan teu dilieuk oge tetela bicio. Kuniang ceurukiah maksakeun hudang tuluy si dengdang dina dipan. Angkeuhan teh rek ngabudalkeun papatah ka bicio tapi teu kuat. Kakarak oge ret kana beungeut bicio nu geus karisut ngan segruk deui wae ceurukiah teh nyegruk deui. Demi bicio terus nyuh kana tur ceurukiah. Mi HP bi. Mi HP barudak. Bibi mah poe ulah incah balilahan. Sabab mun bibi teu aya kasaha atuh kuringnya mi HP keun jimat hate. Cek ceurukiah bari pegat-pegat maksakeun nyarita. Nah atuh den teh. Bicio nyarita bangun rek panjang ari ngomong mah tapi teu laju da nyuh deui. Karasa pisan ku ceurukiah basa cimatana tembus haneut kana tuur. Mi HP daharna. Mi HP bi. Mi HP. Da geuning si Ujang mah hese naker ari dahar teh.
sing leukeunya mihap rek indit sakolana pangnalikakeun diajarna ka hade bisi ulin jauh, bisi ka jalan, bisi ka sisi balong, bisi ulin ka walungan jeung ka hade sinarapi jeung adina. Ulah sina parasea. Ngan sakitu Cerukiah kuat maksakeun nyarita. Geus kitu mah asa inget asa henteu terus nyuh kana bantal. Jung bicioh nangtung tuluy ngaleos kaluar. Angkanan rek moekeun baju seusehan nu kakarak meunang ngagilesan. Ninggalkeun Cerukiah nu keur nungkupan beungeutna ku kana bantal. Bantal urut cikal sare diseseup meuni anteb. Gigireun si bungsu nu masih keneh sare. Sakuat tanaga Cerukiah nahan sorak. Mitra kaum dangu wanci pecat sawad. Sora manuk recet di sarada sawareh tinggeleber dina dahan kana dahan. Dina kaayaan kitu Jol bicioh bari pok ngomong. Enden parantos siang enden. Kadenge bicioh sorana pegat-pegat. Geus kitu mah jumarigjeug deui Cerukiah hudang. Enya bae geus tabuh 10 leuwih saparapat dina jam teh. Blak Cerukiah mukakeun lomari. Katempo geus kosong pakaian nama geus dipindahkeun kana koper ti kamari keneh. Tinggal umpak luhur pakaian salakina jeung dina umpak katilu bae tumpukan leutik pakaian sicikal. Sajongjongan mah Cerukiah ngajengjen hareupeun lomari teu puguh laku, teu puguh nya nu diilikan. Enden Cerukiah meniasa kagebah ku sora bicioh ti tukangeun. Bari tengah lieu ka bicioh Cerukiah ngomong lalaunan. Buka deui koperna. Buka deui koper kuring bicioh. Pakaian si Ujang kudu di kalomarikeun deui pan jadi namah moal dibawa. Rek di dieu jeung bibi. Telila gurudug kadenge bicioh ngagusur koper. Demi Cerukiah mah kawas tadi we ngajengjan hareupeun lomari teh. Sakedeung deui meureun. Buah moal kungsi saminggu ieu lomari teh tang tugas pinuh deui. Kitu ceuk Cerukiah dina hatena. Meureun di dieu yeuh. Na umpakan urut pakaian aing geus sina teh bakal pakaian nu anyar. Najan tang tu sarua ari samping jeung kabayana mah. Ngan pasti sajian segala rupana. Lain pakaian bawa aing bareto memeh kawin atawa memang menang nungtut melian sanggeus rubah tangga jeung Kang Nardi. Lamun Cerukiah harita tenahan cerik pastis ngaguk-guk deui wae mitra. Lamunan kagebah deui basa ku sora bicioh ngadehem. Taksiran rek ingetan tapi hese pikecapeun bicioh teh. Sok atuh pakaian si Ujang ka dieukeun bi. Ceuk Cerukiah bari tetep peta teh ngajengjan we hareupeun lomari. Teu dilieu kenampanan ku leungeun kencana oge. Baju si Ujang tina leungeun bicioh teh. Taya hiji ge nu kaliwat boh calana boh bajuna memeh diteundeun deui kana umpakan lomari. Baju budak panengah diciuman heula ku Cerukiah. Dibaseuhan ku Cimata. Geus kitu mah disaumpakeun deui dihijikeun jeung nu lanceukna. Tah bi kade sing beres. Kade sing beres. Nu lanceukna beulah kenca, nu adina beulah katuhu, mi HP. Ulah diacak, tah ieu pakaian paragi sakola, ieu paragi sapopoe. Ulah ditatap. Cek Cerukiah bari ingseureuk-ingseurekan. Duka kadengieun pisan duka henteu ku bicioh teh. Da karasa ngomong teh pegat-pegat, malah teu ngaleunjeur acan boa.
Mitra kaum dangu sanggeus beres mereskeun pakaian kakarak Cerukiah Malik angkehan mah hayang antare gek diu tapi teu bisa asa teu bisa ajeg nangtung teh kitu meureun nu disebut ngarumpuyuk teh kawas Cerukiah harita tuluy sidaku nyang hareupan koper digambarkeun ngarumpuyuk teh pedah buktina karasa leungeun Bicioh pageuh nyekel kana peupeuteuyanana. Sok ebogan heula atuh sakedap manden ebogan cek Bicioh. Da teu naon Bi walon Cerukiah. Ieu mah rada lieur meusan kurang sare taksiran. Kop Cerukiah nyokot samping tilu tina koper song diasongkeun ka si bibi. Yah Bicioh samping keur simbut barudak karunya bisi eueuh simbutna ieu nu hiji keur juragan pameget entong ketang ieu bae dua keur si Ujang. Bari sok deui samping nu hiji deui mah digolerkeun dina koper. Cerukiah kaburu inget manten yen dirina teh kapanan rek indit keur sandeng-endeng rada ngabiri gidig malah sanggeus Cerukiah nyebutkeun simbut keur juragan pameget teh. Cerukiah Malik deui bari sedeku kana lomari kop nyokot celana budak dua nu lanceukna jeung adina ngahaja nyokot nu geus rada barutut. Bibi ieu celana si Ujang rek dibawa keur tilam katineng minangka keur ngadeukeutkeun kuring ka maranehna. Memeh diasupkeun kana koper dibaseuhan heula ku si Mata geus kitu nyokot kabaya tina koper teh dua deui nu geus lalayu sekar. Bicioh ieu kabaya kuring teu dina koper bibi kade kanyawan ku batur. Mun hiji waktu si Ujang rungsing ingetan ka indungna susut cimatan aku ieu kabaya kuring sina kambeun sugan ngubaran rungsingna da bae datang tuna ge ari bau indung mah cek Cerukiah. Tadilah si bungsu nyaring geuwat ku Cerukiah diburu horeng lanceukna oge geus hudang malah hudangna si bungsu ge basa diheureuyan ku lanceukna ngan basa disambat ku Bicioh tae nu daekeun saurang oge duanana kalah ka montel we ka indungna lanceukna mah malah dipangkut teh leungeunna pageuh kana beuheung Cerukiah. Duka ngarasaeun kitu yen manehna rek pisah jeung indungna. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun manggang ngadongeng nu dipikasih dipikadeuh salawasna ku manggang urang teraskeun mitra. Satengah jam ti harita si Ujang duanana geus dimandian Cerukiah geus dangdan nenjo adina make baju hade keukeuh lanceukna ge hayang make nu alus diturut sakahayangna. Leuh bangun atoh pisan budak teh. Bicioh bisi tinggalan kereta api cik atuh pangnengankeun delman kuring rek indit cek Cerukiah leos Bicioh indit bari maksa ngai si bungsu meureun sosonoan maksudna mah si bibi teh jeung si bungsu derek dibawa teh si bungsu mah lanceukna keukeuh hayang milu ditungtun we tungtungna mah ku Bicioh teh demi Cerukiah ngan sorangan di imah teh. Koper jingjingan jeung tolombong hiji geus dikatepaskeun. Tuluy Cerukiah lelempangan di tengah imah. Handapeun jam deukeut lomari aya potret. Potret manehna jeung Kang Nardi basa anyar panganten. Moal poho ngahaja ka toko laksin ngadon di potret oge. Potret nu barang breh ge tetela nyinarkeun kabagjaan. Teu dipiguraan
ditempelkeun kana bilik teh jeung daluang nu ti tokona. Geus semu belel malah potretna oge. Teu kuat lila ngilikan potret teh. Geus kitu ret kana lomari aya cangkir Jepang sasetel, souvenir ti juragan wadana. Baheula moal poho can peupeus hiji-hiji acan. Lengkap keneh datara dipake kitu nama. Mun teu salah jero 8 tahun teh moal leuwih ti 5 kali dikaluarkeunana. Ari souvenir mah lengkap keneh. Nu di souveniranana mah geus pegat deui. 2 setel biasa nama di dinya teh. Nu sasetel deui bawa cerukiah ti mana. Eta mah geus dina tolombong. Rek dibawa deui balik. Mitra kaum dangu ayeuna cerukiah nindak ka bagian nu pangberatna. Nyaeta datangna deui Bicio mawa delman keur manehna ka stasiun. Kareret tina jandela si panengah diuk deket kusir. Da kitu biasana oge mun dititah neang delman teh sok resep milu tumpak. Ti lebah manggihna nepi ka imah. Katenjo deui budak teh teu daek diajak turun. Sok si bungsu dikacerukiahkeun. Bari telemek teu nyarek Bicio ngangkutan koper, jingjingan jeung tolombong dibereskeun ku kusir dina delman. Si Rukiah sajongjongan mah ngajengjen keneh di tengah imah mitra. Bari mamangku si Ujang sakali deui asup ka jero kamar duka rek ngilih ka naon, tapi panonna mampai kana sagala. Kana bilik, kana tempat tidur, kana luhur lomari dikotek tak ku paninggal. Imet aya nu kaliwat kana kapstok. Mitra kaum dangu Mang Anggang embung nyaritakeunana. Sanggeus na kitu mah rek diliwat bae lebah paungku-ungku Cirukiah jeung Bicio mah memeh jut tina golodog atawa meh teu elingna Cirukiah basa si panengah dipaksa dicokot ku Bicio. Teu nolihna janji jeritan oge urang liwat bae. Lebah kumaha Cirukiah turun deui tina delman nu geus rek jung pisan indit. Muru deui kamar sabab kadenge si Ujang jejeritan. Anggan terek digalemoh deui. Tapi panto teh teu dibuka ku Bicio. Gara angkat wenden, gara angkat wae, gara angkat. Tong ditingali deui putra teh ari moal dicandak mah. Tong lebet enden gara angkat. Kadenge sora Bicio ti jero imah bari teu bukakeun lawang. Meh sarua tarikna ceurik jeung si Ujang. Eta Bicio geus lebah dinya mah urang liwat bae. Mang Anggang embung nyaritakeun deui. Mitra kaum dangu giritik kuda maju. Cirukiah nangkep si bungsu satakarna maksud mah hayang ngeureunkeun Cimata. Parantos enden isin kudu ngalangkung. Cek kusir teu pupuguh. Duka nyaho duka henteu naon nu jadi sabab pangna Cirukiah ceurik teh. Buru-buru Cirukiah nahan Cimata katenjo rentang-rentang dihareup aya istri duaan. Sidik istri manti guru jeung bojona juragan komis. Ingat janji poe eta teh rek bareng kana undangan. Kusir ku Cirukiah dititah mengkol. Sieun pasangrok jeung maranehna. Tangtu tuluy ka imahna harita teh. Kabaran geus janji ti kamari. Lah, karunya teuing. Meureun barang jol teh ngan aya Bicio bae wungkul. Keur midangdam kadua si Ujang nu can repeh jejeritanana. Cek kerantos sate Cirukiah bari nyusutan si panon ku cindungna.
Hartosna mitra. Kabujang Seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.